Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra bagiakeun Mang Barna ieu bade ngadongeng deui urang neraskeun hancagarapan nu katuna carios kalayan judul Silalat Gunung Salak. Mitra dangu hanca nu katuna waktu dinten kamari upami telepat urang teh parantos dugi ka aing teh bakal tetep mika cinta Nyi Sunia. Kapan geus eces Nyi Sunia teh geus robah. Ayeuna mah Nyi Sunia teh geus kasarad ku dedemit, geus kabawa ku siluman. Nah daek aing nuluykeun sesa dedemit. Nah tuh aing teh meni gagabah ngucap janji pajar teh moal rek robah pamadegan masing kaya Nyi Sunia robah oge. Ari ayeuna nah aing kuat kene nyusul manehna. Padahal geus ngajirim jadi durjana anu nyebarkeun kajahatan. Omong sanaya dina jero hatena. Ningali kanyataan Nyi Sunia sarupa kitu aduh sarehatna mah sanaya teh kudu geus ngajauhan. Malah mah lian di kudu ngajauhan teh deui kudu ngalawan jeung kudu ngabasmi. Ngan mah lamun nya kudu kitu meureun hartina kacinta sanaya teh kanelna ukur salapis kulit bawang. Mun nya kitu teteh geuning naon anu disebut cinta cek ukuran manusia mah sabenerna ajena teh henteu pira. Cinta anu majar suci, anu majar murni, jeung anu taya kacape jeung taya kareureuh disusul-susul di udag-udag teh ukur di ajen satungtung karasa nguntungkeun aing. Ari geus teu karasa mah sanajan jalmana eta-eta keneh, sanajan geulisna teu robah-robah, awewe anu baheula yakin dipika cinta teh sakadet netra geus robah dipika ijid. Cinta jeung ijid teh meni deukeut pisan. Tina cinta robah jadi ijid kawasna teh meni babari pisan. Jeung upamanya sakitu babarina meureun sabenerna mah di dunya teh eueuh cinta nu aya mah ukur kaulinan hate. Sabot hate senang disebut cinta teh. Ari hate keur nafsu mah ijid we nu aya. Ceuk hate sanaya noro weco sorangan. Ningali kaayaan sarupa kieu hate sanaya ampir-ampiran beungbeungan moal deuk ngadeuketan naon anu disebut cinta atawa leuwih togmolna deui mah aing teh rek beungbeungan we moal deuk ngadeuketan makhluk anu ngaranna awewe. Cinta teh mawa breuwit jeung mawa cilaka. Omong sanaya deui. Sanaya wani ngucapkeun omongan sarupa kitu teh sabab geus karasa ku manehna. Saban deukeut jeung makhluk anu ngaranna awewe saban kabaud bae kana perkara anu ngonang kariweuh. Leuwih nati kitu saban manehna deukeut jeung awewe saban aya musibat ka awewe anu deukeut jeung manehna. Basa inget kadinya sanaya mani reuwaseun pisan nepikeun ka awakna oge ngajol nya kitu saban awewe nu deukeut jeung aing sok nandangan musibat. Ceuk hatena deui ingetanana malikan deui kana sawatara lalakon dideuketan jeung awewe. Aya sawatara awewe anu ngalaman deukeut jeung manehna. Nyi Mainah, Nyi Junah, Nyi Damini, Nyi Nengci, Nyi Rodiah katut jeung Nyi Sunia. Sanajan deukeutna teu sagemlengna lain dumeh urusan cinta, tapi saukur awewe anu deukeut ka manehna mah kudu ngalaman musibat nu pohara. Lamun mah henteu maot nya ajen dirina teh ngagejret. Loba awewe anu dideuketan ku manehna ajen dirina tiko sewad kana jungkrang anu paling jero jeung paling hanap. Sarerea digadabah kahormatanana tur kabeh oge
sacara teu langsung ngalibet kana perkara anu keur disanghareupan ku sanaya. Nyi Rodiah jeung Nyi Sunia indungna ajen dirina ti gubrag ku sabab deukeut jeung manehna. Atuh angot Nyi Damini jeung Nyi Nengci mah nyawana nepikeun ka leungit teh ku sabab dideuketan jeung manehna. Beuh, upama kieu jadina boa-boa aing teh mawa sial keur awewe mah yeuh. Aduh, omong sanaya gegebegan ku sawatara pangalamanana. Saenggeus inget kana lalampahanana, teu karasa cipanonna nyurud-jud maseuhan pipina. Nya kitu aing teh mawa sial keur batur. Ceuk hatena jumrit bakatingku sedih jeung nalangsa. Bakatingku kacau batina teu karasa. Sanaya teh ngajengutan buukna sorangan, malah kurang sugema ku kitu leungeunna oge dipake neungeulan awakna sorangan. Pipina diteungeulan nepikeun ka barengep, irungna ditonyokan nepikeun ka curcuran kaluar getih. Malah pamustunganana mah sirahna oge dibentur-benturkeun kana dahan kai. Meureun kahayangna mah harita keneh sirahna teh bencar supaya teu bisa mikiranan kahirupan anu rudet deui. Tapi sabot manehna keur kitu, ti kaanggangan kadenge aya sora anu nyeungseurikeun kadengena teh ngahihih matak muringkak bulu punuk. Eta sora anu seuri ngahihih teh datangna meningungeng ti ditu ti dieu. Saliwat mah siga-siga di eta tempat teh dikuriring ku jalma anu gawena ting harihih seuri. Sanaya sanajan ngarasa muringkak ngadenge anu seuri tapi teu hayang ngareret atawa teu hayang nyaho saha anu keur ngahihih saleusirian teh. Ceuk hatena bisa bae cenah eta teh siluman rawa bangke anu keur nyeungseurikeun nasibna sabab di ieu wewengkon mah katotol loba siluman jeung duruwiksa. Atawa bisa jadi deui anu nyeungseurikeun teh jurig rawa sabab kapan rawa bangke mah kasohor tempat miceunan mayit atawa tempatna kaum begal anu mateni korbana. Kapan ceki santa oge bangsa siluman jeung duruwiksa mah gawena teh ngan ukur nyeungseurikeun jeung mupuas kasangsaraan anu keur kaalaman ku manusia. Basa sanaya ngadagor-dagorkeun sirahna kana dahan kai oge. Sora anu ngahihih teh lain beuki jempe tapi ngadon beuki handaruan kadenge ti ditu ti dieu. Beuki tarik sanaya ngadagor-dagorkeun sirah, beuki tarik deui sora anu ngahihih. Tapi ku sabab saban beuki tarik ngadagorkeun anu nyeungseurikeun teh ngadon beuki ngahihih tarik, pamustunganana mah sanaya teh jadi keuheul. Ceuk Ki Santa guruna, setan siluman mah cenah gawena teh hayang nyuntrung-nyuntrungkeun nasib manusia kana jurang kahinaan. Lamun aya manusia anu milampah salah lain digeuing sina ngajauhan, tapi sabalikna diangsonan sina beuki tigebrus milampah dosa. Kadenge deui Ki Santa anu kungsi mapagahan cenah omat maehan maneh teh pola anu dipikaresep ku duruwiksa. Lamun aya jalma anu hayang maehan maneh ku manehna mah dianteur karepna teh supaya tulus maehan maneh. Naon sababna kitu? Sabab pola maehan maneh mah hiji pagawean anu teu dipirido ku pangeran
anu murbeng alam. Ari Duruwiksa mapan gawena teh ukur mungpang kana parentah pangeran. Ku Duruwiksa bangsa manusia oge diojok-ojok. Sina pipilueun mungpang kana parentah pangeran. Omong Kisanta mangsa keur jumeneng keneh. Inget kana papagah Kisanta jenatna atusana yang ngadadak eling. Lamun cikeneh manehna boga niat maehan maneh, meureun ku bangsa dedemit mah pasti bakal hantem di angsonan supaya jiwa sanaya biluk ka dedemit. Keheula di aing kudu biluk ka bangsa Duruwiksa mah. Aing teu ridho mun laku lampah aing dipake kauntungan ke bangsa dedemit. Omong sanaya dina jero hatena. Bari reg bae eureun henteu rek ngadagor-dagorkeun sirahna kana dahan kai. Tina sirah sanaya geus ngalemereh getih mani lalamaran. Tapi sanajan kitu, sanaya masih keneh sadar, malah kusabab masih keneh kadenge aya sora anu ngahihih, sanaya jadi panasaran ngaliuk. Manehna hayang nyaho bungkeul kanana, nu kumaha jirimna jurig anu polahna hayang mepehek nasib manusia teh. Sanaya ngareret kagigir, anggang 10 depa katenyo aya anu nangtung kegaya bagan, make pakaian sarwa bodas, turu buukna ngarumai. Atuh sanaya kaget kabina-bina. Sunia, cenah. Mitra kaum dangu Nyi Sunia anu ngajanteng hareupeun sanaya teh neuteup seukeut tapi ku sorot panon anu kosong. Neuteupna salila-lila tapi teu narik teu nakon. Sunia, ieu teh si Amang teh. Si Amang anu salawasna mika cinta, mika heman, kahidep. Omong sanaya nyobaan hayang ngelingkeun Nyi Sunia. Ku ngingetan hal-hal anu sakuduna mah dipika inget ku Nyi Sunia. Hanya kal anu diingetanana mah siga anu teu riuk-riuk. Malah basa sanaya nyarita kitu teh, panona anu kosong teh ngadon buki ka temong moncorong, teu bina we ti moncorongna panon Ki Jurangrong. Sanajan kitu, sanaya teu beak nya pangharapan manehna terus ngingetan deui Nyi Sunia. Sunia, kami teh kapan geus janji rek mileuleungkeun hidup supaya Nyi Rodia anak hidup boga gagandi bapa anu mikanyaah dirina. Kapan hidup teh Nyai geus tarima dipihukum ku kami, sok asal syaratna kami balaka perkara saha kami sabenerna. Omong sanaya ngan sanggeus caritaan nepi ka palebah dinya, bab bae sanaya henteu nuluykeun deui omong. Ras bae sanaya inget ngaku ngaran anu sabenerna ka Nyi Sunia teh bakal dianggap hiji tareka anu mustahil dilaksanakeun. Kapan? Nu ngalantarankeun manehna ngulur-ngulur waktu henteu pok nanyaan ka Nyi Sunia teh ku alatan teu sanggup balaka ngeunaan dirina. Tapi basa sanaya rengse cacarita sarupa kitu. Basa sanaya ngakukeun maneh ngaranna si Amang. Sorot panon Nyi Sunia bet beuki moncorong pikasieunun. Katojo ku cahaya bulan, sorot panon Nyi Sunia teh moncorong semu hejo, munguh matak pikagimireun. Sabab henteu nemongkeun yen eta teh sorot panon manusia biasa. Basa ngadenge ngaran landian si Amang teh Nyi Sunia teh nya siga aya anu dipika inget. Ngan hal ieu teh henteu matak ngabungahkeun sanaya. Sabab bareng jeung ngadenge ngaran si Amang teh Nyi Sunia mah
Curugna langsung nunjuk seket kasanaya bari ngagernyem sorana semu haros-hos jeung ngaheos. Sanaya, sanaya, sanaya. Cenah matak muringkak jeung mata geuman kadengena teh. Megja jantung sanaya asa ditonyok kareuwas. Wuri-wuri tas kaku ngaran si Amang. Nyi Sunia jadi inget kana ngaran sanaya. Moal mah kacuriga sanaya teh henteu nyalahan. Yen Nyi Sunia ayeuna geus bisa ngaboker Rusia dirina. Kahariwang sanaya beuki namahan basa sacara teu sadar manehna nyabakan beungeutna. Kapan ayeuna mah beungeut sanaya teh henteu kahalangan ku kumis jeung janggot. Dina harti sejen Nyi Sunia teh ayeuna mah bisa neuteub beungeut sanaya nu saaslina. Boa ayeuna Nyi Sunia teh amekeun sabab ngarasakeun yen salila ieu geus dibobodo ku sanaya. Dina ukur haros-hos sora Nyi Sunia ayeuna robah jadi ngagerem. Sora geremna teu bina ti gerem anu sok dikaluarkeun ku sungut Ki Jurangrong. Ningali pola Nyi Sunia sarupa kitu. Hate sanaya beuki geumpeur bae, kahariwangna beuki nyaliara bae. Hate sanaya geus bisa ngararampa. Yen Nyi Sunia teh keur ngingu ka amek anu lain lumayan. Lamun manehna geus apaleun yen anu keur diuk aniprek di sisi rawa teh sanaya anu dipika ijidna, tangtu manehna bakal males pati kana pola sanaya anu dianggapna geus boga kasalahan ka manehna. Hate sanaya lumengis perih lamun nya kieu kanyataanana. Manehna geus moal bisa kukumaha deui. Nyi Sunia teh lalembutanana geus kasared ku jiwa siluman. Kasadaranana geus ilang anu ngari teh ukur nafsu jeung ceuceub. Ieu teh hawa jeung naluri manusia anu salawasna dibaturan ku setan. Atuh ku kituna aing ngarasa yakin sanajan tingkat kasadaran Nyi Sunia teh teu gemleng, tapi ari naluri nafsu anu sok kaimpungan ku pangaruh setan mah bakal tetep nyangkaruk. Omong sanaya dina jero hadena. Ku sabab ngajudi kitu, sanaya nyobaan ngarobah posisi awakna. Tina anu tadina ukur aniprek teh robah jadi semu cingogo siga-siga anu tatahar rek balap lumpat. Anu dipimaksud lamun mah Nyi Sunia nyieun gerakan anu sakirana bakal narajang manehna, sanaya gampil ojah pikeun nyieun jurus. Tapi anu dipika hariwang teh henteu ngabukti. Sabab kabireungeuh awak Nyi Sunia mah tetep ajeg. Ukur pakaian bodasna we anu gagaya bagan kusabab katebak ku angin hiliwir angin beuting. Sanajan kitu ari sanaya mah angerwen iatna sabab sora gereman anu kaluar tina sungut Nyi Sunia anger kadenge matak ngageterkeun jajantung. Basa Nyi Sunia keur gegerengan sarupa gitu. Ti tukangeunana ngolebat kalangkang jalma sejen. Malah henteu kungsi lila oge geus nangtung ajeg digigireun Nyi Sunia. Mireungeuh saha anu datang, hate sanaya beuki geumbeur bae. Ki Jurangrong,
sanaya ngunyem lalaunan. Hate sanaya ngangluh ngalawan saurang bae ta cantang tunguntup. Atuh angot ieu duanana aya. Boh Nyi Sunia, boh Ki Jurangrong sarua pada boga ilmu anu kacida hebatna. Cacak sanaya kerjag-jag jeung keur sehat, manehna teu yakin bisa ngerehkeun salah saurang ti antara maranehna. Atuh angot ayeuna awak sanaya keur nandangan tatu anu rada parna. Urut ditonyok ku Nyi Sunia kamari ieu oge can cager. Geus katambahan ku panyiksa urang marunda. Jadi lamun ayeuna kudu begalan pati teh sanaya rumasa moal sanggup jejem. Nah aing teh kudu minang saraya deui ka arwah Kisanta kitu. Omong sanaya dina jero hatena. Aing teh kacida cehana namun saban boga kasusah. Saban minang saraya mah sok angot ieu minang saraya kanu geus eueuh di kieuna. Pan ari arwah mah kudu geus tumetep bari reureuh jeung hirup ayem di alamna. Ulah hantem dirobeda ku masalah-masalah dunia. Omong hate sanaya era sorangan. Sabab karepna geus rek minang saraya deui bae kana panulung aheng kawas anu geus-geus teh. Tapi sabot manehna cacarita kitu, dina lolong kerang hatena keneh deui kadenge sora gaib. Ieu teh sora gaib anu dua kali kungsi kadenge cacarita dina jero hatena dea. Anehna eta sora gaib teh lain ngajak nyarita ka manehna, tapi ka Ki Jurangrong jeung ka Nyi Sunia. Ibana Padi, moh sadia deh, mondong ngajarkeun kajahatan wae. Lesot geuning mas hayang kikin, maneh mondong dibawa jeung dibere pangaruh goreng bae. Sora gaib nu aya dina jero hatena teh kadenge nyarita gitu. Saeunggeus sora gaib anu aya dina hatena cumarita kitu, tarolang teh Nyi Sunia ngajawab, Ginggi, sia ulah gubende-gede hulu. Make kumaha ngatur hirup aing. Sanajan sia ngaku gede-gede teh kusabab aya pangaku ti urang pajajaran. Dari harkat sia mah anger we handap. Aing mah teureum menak pajajaran. Sia mah jauhna ukur ti cacah kuricakan. Cacah mah moal bisa ngahiji jeung menak. Atuh angot make kudu milugatur sagala rupa. Sia mah moal ngarti kana kahayang jeung cita-cita menak. Nyingkah sia sing jauh. Omong Nyi Sunia manigariha. Kituna teh bari ngaheumatkeun teungeulan ti kajauhan ditujulkeun kana awak sanaya. Teungeulan Nyi Sunia ti kajauhan teh ngabeulesat mangrupa cahaya gelap narobos lempeng nujul kana harigu sanaya. Diserang ku teungeulan jauh sarupa kitu sanaya boro-boro kahayang nakis. Datanagana oge eueuh saeutik-eutik acan aduh. Ngan aneh. Basa aya angin tiis norobos ka pelebah maneh. Nah, sapasang leungeun sanaya otomatis meber ka harup. Siga-siga anu ngahaja nahan teungeulan Nyi Sunia. Syut! Cilebur serangan anu datang tina leungeun Nyi Sunia teh karasa tiis, tapi dipapak ku leungeun sanaya anu otomatis nakis ka hareup teh ku hawa
anu kacida panasna. Sanaya mungguh leuwas. Hawa tiis anu narobos kana dadana teh sakedet netra robah jadi panas kacida. Malah takisan panas tina leungeunna teh nimulkeun sorangan jelegur anu kawilang tarik tur ngabalukarkeun gelap ngabudi nyai. Bareng jeung anu ngajelegur bari buri nyaina gelap, ana cerit Ki Jurangrong ngajerit maratan langit, ngoceak maratan jagat. Cilegur! Cilegur! Geduk, borobot, kubrang. Awak Ki Jurangrong ngajol ka tukang, terus tongong nu buruk tangkal kai nepi ka burak-rakan. Malah dahan-dahana anu parotong teh ting gedeblug ninggangan awak Ki Jurangrong anu masih keneh ngarumpuyuk. Sakujur awakna ngebul siga anu tas kaduruk. Nyi Sunia mah salamet tina serangan sanaya. Sabab basa takisan sanaya tanagana masih kene milepas mangrupa serangan, maneh nama ngabebeutkeun awakna nepikeun gak ngudupung dina tanu. Ari Ki Jurangrong ngajurah roh kababuk takisan sanaya teh ku sabab teu kaburu ngudupung. Sarua jeung sieuna Ki Jurangrong cahaya seuneu teh tetela deui dipikasieun pisan ku Nyi Sunia oge. Ngan meureun bedana Nyi Sunia salamet teh ku sabab boga waktu pikeun mengparkeun panarajang tibatan Ki Jurangrong anu rada telat mah. Basa hawa panas teh masih kene ngulibek di sabudeureun eta tempat. Awak Nyi Sunia gogorentelan kaditu kadieu. Tapi ari Ki Jurangrong anu awakna katinihan dahan kai gerde mah gawena teh ukur jejeritan. Sorana ngalang laung siga sato aul anu keur nandangan panyiksa. Cenah mani pika keungeun kadengena oge. Saeutik hawa panas teh mimiti ngurangan, malah pamustunganana mah sirna pisan. Anu nyesa teh ukur kebulna bae kaluar tina dahan-dahan kai leuweung anu murugul eueuh daunan. Sanggeus hawa panas sirna pisan, Nyi Sunia kakarawani nguniang hudang, sanggeus bisa nangtung ajeg panona moncorong seukeut neuteuk. Ginggi, lamun masih bener ngarasa sakti mandraguna, sia ulah nyalindung dina awak batur. Hayo sia keluar, urang bito tama patutunggalan kajen aing pangawak awewe. Aing moal udar gelung. Omong Nyi Sunia bari masang deui jurus sayaga rek bito tama. Mitra kaum dangu sanaya anu siga keur ditangtang ku Nyi Sunia gawena teh ukur ngajanteng we. Sabab da tita tadi oge sabenerna mah awakna teh ukur kuat ngajanteng wungkul. Atuh basabieu ditangtang ijen ku Nyi Sunia oge maneh nama ukur bisa neuteub ceuleuyeul we. Nganya kitu geuning sanggeus Nyi Sunia cumarita kitu teh ari anu sanggup ngajawab mah nyatana ukur sora gaib anu aya dina hatena. Imai, kahirupan urang teh geus lain-lainna deui. Urang mah geus teu pantes ngagugulukeun hawa nafsu. Jalma anu masih kumenang di dunya keun bae antep
ulah diganggu. Atuh ke sabab gitu hayo geura ingkah tina guha garba eta awewe mun nyimas geus ingkah kami oge bakal ingkah tina jireum ieu jalma. Cek aing oge sia mah ukur cacakuricakan ukur manusia letik mah mikirna ukur nu letik-letik. Moal sanggup pikiran anu badag, moal ngerti kana urusan badag. Nu matak, sia ulah ilu biung kana urusan aing. Hayo nyingkah sia, nyingkah sing jauh. Omong Nyi Sunia, bari seuri deui sababaraha kali matak maluringkak anu ngadengena. Jauh kami anu leutik, malah urusan badag mah perkara sasaan leutik. Namun sabab pola jalma badag anu majar ukur mikiran urusan badag teh sabenerna mah ngagugulukeun kahayang anu badag ukur ngagular gilir ambisina tapi mangpaatna teu karasa ku si leutik kajaba ukur barukarna tina ambisi jalma badag teh. Cek sora gaib anu aya dina hate sanaya teh. Lamunnya sia ngarasa leuwih ngarti batan aing cing naon atuh sababna karatuan pakuan pajajaran nepi ka burak. Pakuan pajajaran burak ku sabab ambisi jalma-jalma anu ngaku pamimpin. Bener. Tema Nyi Sunia siga anu bunga dumeh sora gaib teh ngajawab kitu. Tah pakuan pajajaran teh tumpur ku sabab ambisi jalma-jalma anu harita ngaku pamimpin tapi teu becus mimpin. Atuh kitu sababna aing ti baheula teh teu waleh hayang ngarebut kakawasaan. Sabab aing ngarasa anu mimpin karatuan pakuan pajajaran harita bodona katotoloyo ukur kahayang lawungkul sasat ngajul bentang ku asiwung. Da ari kamampuh nama ukur ngupuk dina taneuh anu panghanapna jeung pangkotorna. Omong Nyi Sunia deui. Kami ukur nyebutkeun yen pakuan pajajaran tumpur teh ku sabab ambisi jalma-jalma anu ngaku pamimpin. Puguh-puguh lain pamimpin, puguh-puguh henteu bisa mimpin, tapi tatara jalan hayang mimpin. Ki Banaspati contohna. Ki Banaspati teh manusia hengker, tapi kahayang ngaju langit. Kusabab kamampuhna eueuh, tapi kahayang badag. Nya manehna teu oleh nyieun reka berdaya. Malar jalma percaya ka manehna. Nyimas layang kingkin anu pajar tereuh menak pakuan munguh matak pikah mengen mun kudu kaolo kureka perdaya Ki Banaspati teh. Omong sora gaib anu nyerekem dina hate sanaya. Dasar jalma bodoh sia mah. Salah sangka bae. Itu jalma anu nyangkorah teu walakaya. Dina tumpukan dahan kai teh bawahan aing deuleu gawena pura diutah eta ku aing. Ki Banaspati masanajan sakumaha hebatna boga pangabisa tapi ajena sarua jeung sia nya eta bijilna ti kalangan cacah kuricakan kangaranan cacah kumaha bae oge moal kawes pantes jiga menak kalangan cacah mah moal bisa ngungkulan menak. Nu matak sanajan aing pangawak awewe aing tetep bakal mimpin nagara aing bakal mimpin pakuan pajajaran. Nagara anu mana pakuan pajajaran anu meuni Nyimas? Ginggi beuki eces bae yen sabenerna sia teh teu pantes teu sing diugung ku rakyat pakuan pajajaran. Cek aing oge sia mah jalma leutik ukur sanggup pikiranan anu laleutik hungkul anu majar sia asa panggedena rasa tanggung jawab ka nagara geuning buktina mah ukur kitu patut
cek siapa gening pakuan Pajajaran teh gesirna tapi aing mah deule tereh menak nagara tug kadenget kiwari henteu nganggap nagara geus burak. Pajajaran teh aya tapi eueuh, Pajajaran teh eueuh tapi aya. Nagara aing teh keur aya di tengah-tengah antara aya jeung eueuh. Pajajaran eueuh sabab nagara keur teu dikawasa ku urang Pajajaran. Tapi Pajajaran oge aya sabab puguh juntrungna, puguh jangelekna. Lamun mah disebut eueuh ku sabab dina mangsa kiwari ieu nagri teh keur dikawasa ku jalma anu lain hakna. Aing teu menak Pajajaran, tur anu tetep bakal kumawasa di Pajajaran. Moal deuk euy narekahan malar pakuan Pajajaran balik deui tur ngajengleng dina kahirupan anu nyata. Omong Nyi Sunia mani pertengtang. Mireungeuh Nyi Sunia nyarita tur mani sakitu pertengtang. Nah, mitra, sanaya mah bati hookeun. Ngan sanajan kitu, sanaya sadar yen ucapan-ucapan anu cikene dicaritakeun ku Nyi Sunia teh sabenerna mah lain kaluar tina ati sanubarina. Sabab kawas cek omongan sora gaib anu nyangkaruk dina hate manehna teh sabenerna mah waruga Nyi Sunia teh keur aya anu ngagunakeun anu cek sora gaib menelahna Ki Ginggi mah eta teh tayerian iwati Nyimas layang kingkin. Sabot sanaya cacarita dina hadena Nyi Sunia mah geus ngaluarkeun pamanggihna deui. Ginggi, lamun nya siang aku boga tanggung jawab kana kawaluyaan pakuan Pajajaran. Sok geura bantuan aing dina makieukeun ieu cita-cita. Pakuan Pajajaran bakal waluya deui lamun diratuan ku jalma anu binekas jeung perceka. Eta teh tayalian iwati aing deuleu. Omong Nyi Sunia deui nulak cangkeng jeung neuteub seukeut ka sanaya. Munguh pikabungaheun. Mun salira Nyimas masih keneh boga anggapan yen pakuan Pajajaran teh aya. Da memang gitu anu diajam ku kami oge. Pajajaran teh tetep waluya. Ngantang tu bae beda zaman. Beda anu ngawulayaanana. Urang mah ukur hirup dina zaman beh bitu. Anu ayeuna mah sesa-sesana oge geus henteu nyampak. Tapi kawas cek carita anjing Pajajaran teh bakal tetep napak dina galuh-galuhna manusia Sunda. Eta ku kami oge dipercaya. Atuh kusabab urang teh boga pamanggih anu sarua. Hayu ayeuna mah urang balik ka alam urang. Ridokeun galuhna Pajajaran teh cina diurus, dimumule jeung diwaluyakeun ku turunan urang. Hayu Nyimas, hayu. Omong sora gaib anu nyangkaruk dina hade sanaya teh. Ngan tibata nurut Nyi Sunia teh ngadon ngajrit maratan langit, ngadon ngoceak maratan jagat. Siga-siga Nyi Sunia teh ngarasa kuciwa jeung geheul kana pamanggih sora gaib anu patukang tonggong jeung pamanggihna. Rengse kokoceakan Nyi Sunia geus masang kuda-kuda deui rek nyieun serangan anyar ka sanaya. Sacara otomatis kadua leungeun sanaya oge nyieun jurus. Nyi Sunia ngakorowok bari sapasang leungeunna nyieun gerakan kaharu. Siu geprak jelegur. Cahaya seuneu ngagulilap deui dahan-dahan kaiting paletok rareungas jeung raruntuh. Malah sawareh mah kahuru ku seuneu anu ngabebelah.
ningali senu anu ngabebelah isunya nungkuk banget na siga anu sieun ningali cahaya senu malah liantik itu manehna teh jejeritan siga anu gember. Nyimas ngaran kami teh Ginggi muridna Ki Darma di pasukan bala mati Pakuan Pajajaran salian ti pangabisa kami unggul ti sasaha. Kami teh geus janji Nyimas bakal ngahalangan kasing sahabai anu sakirana rek ngancurkeun Pajajaran. Nyimas teh sok sanajan teueuh Pakuan tapi ku kami tetap dianggap pihak anu hayang ngancurkeun Pajajaran. Kami mah bumela ka Pajajaran teh tanpa pamrih tapi ari Nyimas mah kebeku ambisi. Dah ieu anu ngancurkeun Pajajaran teh lumadak kumaha bae oge ku kami bakal dilawan lamunnya Nyimas niatna hade hayu tinggalkeun Pajajaran. Lain ninggalkeun kitu bae tapi ninggalkeun teh ku alasan mere kapercayaan katurunan urang Kiwari keun antep jeung mere kasempetan supaya anak incu urang bisa ngemongkeun kareueusna dina makieukeun nagara. Memang bener nagara teh ayeuna keur dilinih leungeun tapi malah ku sabab hal eta pisan urang teh kudu mere kasempetan ka anak incu urang pikeun nemongkeun kareueusna kareueus dina ngabela lemah jaina. Cek Sora Gaib deh panjang lebar ngan hanyaka ari Nyi Sunia mah siga anu teu ridho diomongan kitu. Da buktina sakitu manehna ngarasa ripuh di kuli bengkuseuna teh tetep bae siga rek narajang ka sanaya. Nyimas teh moal mampu ngayonan kami moal 2 kali Nyimas narajang kami. Padahal kami macan sageprak-geprak acan males narajang tapi pan kabuktian saha sabenerna anu unggul teh. Omong Sora Gaib tina hate sanaya teuing dumeru masa pangabisana aya dina sahanapun Sora Gaib Ki Ginggi teh pamustunganana Nyi Sunia teh ukur sanggup ngajerit tur sorana mani kukurayun anu ngadenge. Ari geus kitu mangan gajeleng bae Nyi Sunia teh nyampeurkeun Ki Jurangrong anu geus teu walakaya. Geus kitu kunyunyut nengnong Ki Jurangrong teh hanya ke mitra saujeng nengnong poharanya dugi ka dieu heula insyaallah enjing urang teraskeun dina seri anu ka 50 genep. Hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.